Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabina Desena Hasan. Puji sinareng syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos ngaparin nikmat ka urang sadayana. Kalayan barokahna, urang sadayana tiasa patempang sareng diriung ngumpulung di ieu tempat anu insyaallah dipaparin kasehatan. Teu hilap, shalawat sinareng salamina dicurahkeun ka junjungan urang sadayana Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu tos merjuangkeun kana nami agama anu mulia dugi ka sadayana generasi urang. Abdi ngahaturkeun nuhun kana waktos sareng rohangan anu parantos disayogikeun pikeun ngadugikeun diantara sigeut ngeunaan pendidikan karakter. Harepna generasi ngora boga visi jeung misi anu gede dina ngawangun ieu bangsa. Abdi oge mugia naon anu bade ditipukeun ayeuna tiasa mangfaat, khususna kanggo diri kuring sareng sadayana anu hadir. Hadirin anu dipikir hormat, ayeuna bangsa urang keur nyanghareupan masalah anu kacida serius, nyaeta krisis moral di kalangan rumaja. Rea rumaja anu kapangaruhan ku sikap jeung kahirupan hedonistik anu teu malire kana norma-norma kabiasaan di masyarakat. Hal ieu ditingali-tina data anu dikintukeun ku sababaraha lembaga, salaku contoh hiji lembaga anu mandiri nunjukkeun kanyataan anu dipikaharaneun yen genep 5% nonoman ayeuna ngagaduhan hubungan seksual sapertos nyium, seks bebas sareng hubungan seks anu sami. Henteungan eta, data anu dikaluarkeun Badan Narkotika Nasional (BNN) oge teu kurang heran. Aranjeunna ngaluarkeun data yen pangguna narkoba ti kelompok nonoman ngahontal 78% dina 2015. Angka ieu ningkat sakitar 20% ti taun katukang. Aranjeunna malah nyatakeun yen unggal 7 menit hiji korban maot alatan pemakaian narkoba. Hadirin dipikah hormat, data ieu cukup pikeun ngabuktikeun naon anu lumangsung ayeuna. Ku kituna, di mana peran artikeun sakola guru jeung kolot, kunaon rumaja kiwari kagolong kana kahirupan anu teu luyuh jeung ajeun jeung norma-norma anu lupaku di masyarakat urang, sanggeus ditalukti deuteulan nonoman atawa nonoman kiware geus leugit karakterna salaku satria. Hal ieu dilantarkeun ku lemana artikeun karakter anu dimenangkeun boh di sakola boh di imah. Leuwih ti eta, sakola ayeuna ngan luwih ngutamakeun artikeun anu mudah hasil dina wangun ajeun-inajeun tinimbang ngadidik budak boga karakter anu alus tur mulia. Hal eta bisa katiteun intina ngurangna jam pendidikan moral jeung Pancasila (PPKN) di sakola. Ku kituna anu dipikabutuh ayeuna nyaeta contoh pendidikan karakter dina rarangga ngukulan pasualan-pasualan anu lumangsung. Sakitu biantara siget anu tiasa didugikeun sareng nyuhunkeun dihapunten upami aya kecap-kecap anu teu matak ngeunangkeun manah paras hadirin sadayana. Kecap pamungkas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.